jelema nu paham dina agama maka bakal boga ciri sakinah mawaddah jeung warahmah. Naon cirina? Hiji, di lalaki latadog, lalaki teu meunang gede ameh. Pan parenta agama lalaki memang tong gede ameh. Ngomong lalaki buat baeud jeung bener jeung bener yai wirang. Di mana wibawa lalaki cemutrot wae. Ngomong lalaki lebayan Berasuk tina wujud tidak bentuk mengkaran lelaki geus beda bapak kumisan jeung jamota nah pantes bapak banget teh isin ku kumis gede baut aduh juga lele useup lembur batak lalaki mah lain kudu buat baut jamedan jamedun jadikeun solusi mun pamajikan baut aya wajar sebab pamajikan di kawasa ku perasaan batak ibu rata-rata boga penyakit ngaranna baperan. Lagi datang kudu usah belum bayar lagi. Kapan bapak mahal-mahal ibu-ibu nu boga penyakit baperan, hurumuh aya nolak, luhurna aya kursi. Nah, rejim jatetat bae ditanya teh bisa ngomong. Kunaon emangna mikir we kitu. Kira kadang kursi ngagaleuyeun baper perasaan. Matak mah jeung lamun ibu buan bae jemret rada mah jeung. Kan bapak aku pintar beresolusi ulah gampang arah nyarepan pamajikan keur baeud entong nanya kunaon mah baeud pasti lamun pamajikan ditanya mah kunaon baeud pasti jawabanna kusia pertanyakeunana urang nanya pamajikan kunaon mah baeud tanyana urang lalaki aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang kitu atuh sehingga bapak teh neang kana padaringan beas kosong beujeuh cukup pamajikan baeud geblus ka kamar lipstik wae geus cokelan ku bili beujeuh pamajikan baeud paleunya kana sepre geus awut-awutan beujeuh pamajikan baeud budak amuk hayang jajan beujeuh pamajikan baeud aya turun baso norol tina jendela beujeuh pamajikan baeud bapak teh geubat nyen solusi cokot duit 2 juta kekulkeun kana leungeunna mah hampura bapak tah artos nu keur baeud dibere duit langsung lain teh tadi ieu tah merekna well jadi solusi lalaki teh geuning nya kadua lalaki mah gampang nitah tapi kudu pinter mere laki hampun wanita mere teh mah gara nyamu mana biasana teuing rek eusi tugas lalaki mah hayang geulis pamajikan rek dangdanan hayang nurut rek contohan hayang jongjon rasikoan pamajikan moal pernah barang peta ka salaki lamun salaki bener-bener tanggung jawab dina rumah tangga bener bu Allah bapak mau keprok Allah begini hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rumah tangga rasikoan kakala ibu mau barang peta lamun limah bisa gelasa dia magera nyangu tak iya beasna magera masak tak iya pasakeunana magera ibak tak iya sabun seungitna mah di parfum tak iya parfumna mah di lipstik tak iya lipstikna mah di acuk anu hae tak iya acukna deuk menta naon ibu kabeh geus gere lamun ibu wani barang peta harakah bebeakan ai sare hayang dulur-dulur seungit mah tah di malian ku sabun ganu gimana asa ngegeupan domba Garut jadi ternyata alusna gelisna nurutna pamajikan gumantung pamimpinna mata pamimpin kudu landung kandungan laer anu tadi latado teu gede amek ngaran lalaki dengekon Cek bapak teh heuda aya tuh pemajikan jika amokkeun bapak kudu sadar karena ijab kabul bareto nalika wali nanya jang bapak nikakeun hideuk ka putih geus bapak anu wastana titik-titik kalian ngagemas kawin ku separakat alat gacong dibayar kontak Bang dijawab harita ku bapak tarima dinikah ka putih geus bapak anu wastana ning titik-titik kalian ngagemas kawin ku separakat alat gacong dibayar kontak sadiakeun ATM cotong tarima dirinya lain dengan tarimakeun geulis wungkul kagoreng patutan pamajikan ge tarimakeun dan bapak lain bapak kagoreng patutan salaki ge tarimakeun ku ibu entong gampang bebeja aya salaki ka tetangga ngabaraya batur teu ngarasakeun kana kasusah urang deuk dibejakeun ka batur ge ngadeun ngalelewe ya berat geuning aya acara TV
mama dan curhat dong, iya dong. Dan ibu-ibu curhat dong salaki, mama curhat dong, iya dong. Cara ibunya bulutnya tuh usaha, nah makanya dia omong-omongkan ke mama nanti. Ini ngomong kakak ada sebangnya BPJS. Sabab aib ibu ayah di lelaki, aib lelaki ayah di pemajikan. Maka dek usaha salaki dihargaan, lamun lain ku pemajikan. Dek usaha pemajikan dihargaan, lamun lain ku borok na ibu, bodog na ibu, urut bismu na ibu, salaki nu nyaho. Maka namun isu tegening kita tatanga apal bodog ibu, cucungi salaki nu beja-beja. Ternyata fa inna min azwajikum wa auladukum fitnah, anak yang pemajikan sakapeun bakal jadi fitnah. Tuh. Ya. Kenapa goreng ibu teh saha lain salaki? Maka ulah sok ngago goreng salaki komo ka batu. Angguran jian solusi. Latag tau lalaki teu meunang gedean. Kedua, rumah tangga anu sakinah mawaddah sobirin diwongku ku penuh kasabaran. Nama keje kudu sabar kahirupan manusia antara aya jeung eueuh keur aya-aya keur eueuh. Tukang son ayeuna beres puasa entong sombong. Nah, kur paling tukang son teh dalam bunuh hajat antosan sapar. Miksa gak digadeikeun kan. Nana gerhana entang sombong aya nu loba jong mejelat geus puasa kudu salam loba nu hajat berembung ka ditu berembung ka dieu sampai 2 sampai 3 teu kudu sombong antosan bulan puasa kamari dangan urat jadi ka puasa kamari urang ngajang ka tetangga cek tetangga tumben sana maneh mau kejengan beujeun rek nganyakeun ieu hajat nah asa ngaca jeung hayang ceramah. Dia paletak manusia kudu sobirin kudu sabar. Nah hirup manusia antara aya jeung eueuh keur aya-aya keur eueuh sadar teu bapak keur aya-aya keur eueuh yang eueuh mata hirup dina rumah tangga aya rek bersyukur eueuh sing geura sabar. Maka kehidupan rumah tangga mah aya syukur eueuh sabar didinya letak tara sakinah keur aya salaki bersyukur alhamdulillah gitu aya kita baik mah aya salaki usaha kan itu kalah ka nyerinya Pak balik usaha salaki kapan ibu sing hati atau budi ibu teh salaki balik usaha teh nanggo bahareupeun pantau rangkuh ieu teh ka salaki teh bapak geuning sumping nya mah diukna bang baru cokot cai antis dan baik tomaki gula diinum tuh salaki kareueut ternyata nu kareueut teh lain gula apa nu kareueut teh budi pemajikan ka salaki manis kalau cokot sukuna tampelkeun dina pingping ibu geus naon pangalaan sarung kaki jeung sepatu botna cing buta bau tarasi aya duit teh beuki. Terus doaan suntangan kakara bapak beli acara tepang hayu urang kajaman anterkeun ka cayeuna ieu andukna ieu sabuna ieu sikatna gedus bapak mandi siapkeun ibu teh di mushola nu leutik teh geuning anu tina pilih keun bahaya tong mikiran gedong nu kitu ae lah sajadana amparkeun sarungna geus nyampar pokona bapak geus mandi teh bapak ieu sarungna ieu sajadana mangga bapak netepan heula moal teu husu kalau pemajikan kayak gitu beres itu kuliwan ibu kahareup dek nyumuh di dieu dengekeun ijeun teh dek nyumuh di laleunan salaki nah katempor salaki capel sari kutu kesang buat leet ngoprot artina melaan saha lain lamun melaan kieu terus geus jadi duit masalah ieu teman-teman bapak macu di hotel pentingnya bor burang nih ke pasar kesini ke gaptek sedikit mata keruncung geningan bapak mulikung kurang alhamdulillah cara dia sayang ke adi anjir lalaki mah toong usaha di hotel gaptek aduh melaan pemajikan matak meuje lamun pemajikan sikapna kitu. Bapak-bapak nu meunang ieu. Kamu teu meunang. Kema elek. Bukan. Asli itu. Karena eta atuh rumah tangga keur aya
jengker eueuh tak ibu kudu bisa neuneun jeung nuna. Lain dibere 1 juta, suri ge kuat nyanyi, hahaha. Dibere 500 nyiniran, hihihi. Nah, ieu mah teu dibere pisan cicing hareupeun hawa bari jam teh. Dari papan di kami teh jelema ataupun di lanang. Artinya lamun ibu berprinsip seperti itu, berarti pamajikan teh bisa bersyukur karena pameret teh menjadi salaki. Sedangkan rumah tangga sakinah mawadah keur aya pek syukur, keur eueuh pek sabar da hirup mah antara aya jeung bener ya. 3 tugas bapak sebagai lelaki ari jaluk wamna lanisa. Eta mah disimpulkeun ku kolot baheula di mana dina sawer panganten. Bulung jalan rahayu nembak jalan nala rabi kartong hees awor kedah ucap amal nyoba dengan kewajiban tapi nak kudu sabanding dilahir nepi ka bisi desinen ulah ngarasa kesaingan. Wur kembang malati, wur kembang kasturi, wur diawur kaheman, diawur kasih, diawur kanyaah, wur juru kawi asep mimiti diwuruk dangukeun kudua cepit simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meredi saur Rasulullah estu agama mah tetekuhit nyubadanan kewajiban tapi nak kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat bulu kabur amin awur beas nadi awur beas nadi awur naon makna rumah tangga ngawurkeun beas teh makna keur lalaki yang lalaki kudu bisa ngawur ka pamajikan ngawur dunia ngawur lahir ku duniana ngawur batin ku agamana matak ibu-ibu mun geus dibere dunia papagahan pa ku agama mah ku bapak di pambasan ngongkorong ngan omatnya udah di Amerika mah ku bapak di pambasan gelang ngan omatnya udah gibri-gibri ban kesaletik ibu pun renceng ngeuling aduh lumpang di dongkok di kauluman waktu dia pinggol di kadieu wah eta kelumpang teh pamore pengajian hayu laos tah bapak bagian lahir ku dunia batin omean ku agama omat gitu mah teh yang gitu tahu gitu sehingga agama jadi solusi di rumah tangga ya lebih banget kalau ada ibu mensalahkan bijaksana pantas tidak da ibu lamun bisa kenal tong aya galak timuru kan kasalakin timuru menang memakai galak tau
mun bapak jalan-jalan nempo arok nu kono kalau beli kan sibuk di berewan molotot ini bapak tanya ada temu keur ngubuk motor peureum ya kecobaan percok agama ge ustaz kita kudu-kudu atuh sing mikir keur motor peureum jebol da susukan tenggelam opan bentak jadi doraka atuh sing keur tengah we peureum bentak pemajikan di tukang ngepun dibonceng amok kunaon maneh panon teh hayang turu bisa dulu ekon kitu berarti bukan kamu tong kitu mun salaki rusak resep kabatur rokono kalujukan sih ibu kudu berpikir oh buah-buah di aing aya kakurangan beres dilik tina motor tong ada bapak resep anu rokono cek bapaknya mah hadir acisna emak bade ngagaluh ibu make rok kono kalau dulu kersi buk di bereman tempo salaki nyuruduk juga rumah garung inilah solusi tanya ke ibu pak resep penuh loba karang resep mah memesare nyieun 80 siki andi suka bungkus dan ngewa lagi mulai artinya jadi solusi isukna ayah ulama bapak resep anak joget ope kata dicari aduh gablot kali ibu ini ke ulama bareng ke barang dahar salah joget Allah eta ibu kok kekawot tapi kadang di dahar jeung piring naon timpah ke salah nyokot duit dibikin ke artis ibu tekuat naik ke luhur kaum dijiwir salah merek umum siap ke artis 100 ke aing 5.000 artinya ibu teh ngadorakakeun maneh duit lapur joget detulus rumah tangga aut-autan kunaon ku joget dina uhaera kudu kumaha atuh solusi ti ibu babari salaki keur joget jeung artis naik ke luhur panggung bapak bade joget nya mah jeung artis teh kaina angkel jeung ngakok wae bisa ngeueun jaroge duaan sound system balangkeun joget jeung hero teh sound system balangkeun anu gabrut da bapak teh moal tulus joget ngeun istighfar jeung maca yasin artinya solusi matak ngaran agama na rumah tangga ternyata jadi solusi dina kahirupanana latang dog teu gede amak sobirin salalatan inilah solusi dibere duit usalaki tarimakeun ya matak palamun pan pamajikan mah nya karena seperti balanya apal balanya tawayangna bapak teh kudu mun bangun salah pamajikan balanya teh bareng jeung bapak ceseklan mun teh amol teh ceseklane kayak balik ke itu omongkeun cek pamajikan teh Pak lebih romantis bapak pot nyepengan panangan api kumaha cek bapak aing mah romantis lamun maneh dilesotkeun sakal di pokok ieu keur bapak-bapak ngarak teh loba korban duit mun balanya ceklan dengan nyokot slok dudut nyokot tiung dudut balanya kitu 7 poe balik dua dah sobir tilu konepin sing patuh ibu teh kasaha kasalah idza amartaha atau akka di mana dititah ku salaki wajib patuh ha kono yo barang wae wajib patuh wajib patuh minggu temu dititah ku salaki nah ibu buka surga disalaki ngan bapak ge ulah dakon nitah sebab Nabi Muhammad ge tara pernah nitah kasih Khadijah lamun Nabi sadar yen diri lagi mampu mana bukti eta Siti Khadijah keur salat asar Nabi teh hayang ngaleut tapi ditolong Siti Khadijah keur salat leos Nabi menyokot teko ku sorangan dician cai ku sorangan ngaleut sorangan kareret ku juru panon Siti Khadijah keur wiridan dangan berukat Siti Khadijah ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu warang aya di dieu amelo kitu lamun bapak goreng sangu tulis tuang nyalira ibu juga gaduh Allah bapakna nah bendu ka abdi
paling gue cek tak itu aya urang teh hitam mana mah. Well, eta mah jigana ieu jeung garap mobil. Nah ini mah lewat sekadar dapur Joko Cai besarangan jadikan cai leguk nyalira si Tony yang kabu jangan suruh bentuk kabel di kata miwara pada kulem si Tony bebeja heula ya Rasul atuh terus nolungutan pada kulem ti payun leos ke kamar ku nabi diuji ya Khadijah kadieu sakadapan langsung nyampurkeun aya naon ya Rasul wios lamun kami miwara tina tuluh di titah nabi buringas harita keneh nah di pemajikan bapak tina buringas di titah juga kadak-kadak tuluh ya bener ya mah ka mana nya hees banyak kieu da tuluh monggo tuluh tapi ngaholak lain bapak boga pangabutno pang ninyokeun kopi aduh kokot kusarangan tadi saja mah capek ngaladangan sapi gitu kamera mata nyahok urang ya bener ya apal udah ya jauhan jadi Siti Khadijah aja jauh kertulung di titah nabi ya Khadijah kemana pada kulum ya Rasul rada tuluh ke atuh kami ayah kahaya pada naon pangdamelkeun cai heula mangga ya Rasul tina tuluh bada buringas ieu mah buringas ge bebeja mah tuluh jam 11 penting bapak nggak boleh nutupan cicing ke hati gitu ya biar kaum ibu-ibu tong pernah ngaladenan salaki gumantung karena pamer asli tong pernah ngaladenan salaki gumantung karena pamer mental ibu teh mental pemajikan lain mental nu di jalan lamun mental di jalan heuh kumacung nu merek budak morat buka duit 150 aki-aki buka 500 nah resi itu mengaladangan aki-aki daripada urang ternyata ukurannya adalah duit cinta abdi masa 110 kek keluar geus salat subuh cinta naik jeung aki-aki temandang aki-aki nu penting cuan oh well korban TikTok haban dulu well ya ternyata Pak agama itu jadi patokan komitin sing patuh kalau jadi salah ngan salah gak lamun mampu tong tutah-titah malahan bapak tuh kudu bisa nyontohan memeh nita nyangu bapak heula kudu nyangu memeh nita ngepel bapak heula kudu ngepel memeh nita ngomong wadah bapak heula kudu ngomong wadah memeh nita nyesel bapak heula kudu nyesel tabu barang jadi teh isu teh oh cicing heula kita juga atas ya teh ai nyiksa kok memeh nita nyangu bapak kudu nyangu ngalah apa kumaha puleuna bari ngakeul ulah ukur hohoa sing balik ngagel teh bari urang kalau kabecus sing balik nyangun teh bari urang teh bisa sing bener mau wadah teh bari urang teh nyontohan salah bapak lain salah pemajikan kudu kieu ya mah kitu ngepel teh aduh kieu kitu mah mau wadah teh malah mau wadah kudu bika disyarat kata kudu nah pemajikan itu terangga saksi bapak sebagai contoh bapak contoh anak bapak contoh pemajikan saksi nak jadi netes ibu alus teh lantaran contoh nanu alus maka kalau baheula bentar-bentar diatur undang-undang 18-20 tahun 15 tahun geus melegah dikawinkeun kalau bapak awet nama jeung awet mental geus karuah nyamuk bisa, masak bisa, ngawadah bisa, nyesel bisa, biara budak bisa, kapake kumitoha alhamdulillah boga minantu segala bisa. Kumaha ecek urang selaku besan budak eman. Coba nu ayeuna ieu loba budak parawan umur 20 tahun nyamuk gigi. Masak tutung, ngepel capek, hees. Pada kita
taliwang tekul kawinkeun bawa ku salakina dredeg nyangu gigi diomongkeun ku mitoha teu kira-kira gablegna teh tukang gigi kieu kumaha cek salakina mios di oge asal makan berdua 2 poe kada gigi moal naon tuan 2 tahun karunian bro mata kudu diomean rumah tangga mental mata kolot baheula sekolah terluhur tapi mental harane nah pendidikanna inun bapak nya laras lain harga kuring mang menangkeun kolot baheula teh memang bener kolot baheula nyaan ngadidik teu meunang barang dahar bari ceplak teu ceplak barang dahar kudu bari sila coba bari nangtung nya nya bari barang asa kana laluhur teh teuing meunang naon sakola teh nah ari kolot baheula teh sakala punten ge bisa punten kalangkung baheula mah padahal teh sakala luhur berarti aya nu leungit naon akhlak nya Allah baheula keluar ti maghrib keung kunaon usane kalah bari teu panggih tapi keung nyerekam jeung indungna nyerekam jeung bapana aman nu kieu teh heula lah ini mah tong ngalawan kana sare kalah nyai tong keluar ti maghrib sieun sare kalah kadeeukeun mama sare cekek we ayeuna no akhirna ludeungan teuing timbah da indungna atau boga budak parawan ludeungan alhamdulillah pun anak ludeungan teu sieun kun naon jam 1 teh wih reuneuh mana kan lain kaantinakeun kolot baheula seperti itu laras semua matak mental anu katilu sing karuan sabab judul rumah tangga tarima abdi nikah deuk narimakeun alusna deuk narimakeun gorengna deuk narimakeun gelisna deuk narimakeun ka goreng patutanana tarimakeun ku bapak teh da rumah tangga lain menang batur tapi rumah tangga menang urang duaan ya makan simbol lalaki ngawurkeun beas kaduan dia urang kita es bonbon aya es bonbon rasana manis asam asin ramen rasanya nano artinya rumah tangga teh pahit heula da hasil bakal karampak usaranya laras Pak di mana atuh ame rumah tangga mimiti mitoha oge aduh sabulan mah hujan gerak turang sareng aya 2 tahun ngeunaan teu usaha ayam nawaran lagi malahan mah ayah ayam datang ke disiniran terminan tuh bener ayam barang bok beki usaha tara eta hayam hareupeun ieu minatu gigireun matak isuk kata hayam teh leungit nah dicekek minatuna ampun sabulan hujan gerak turang sabulan geus 2 tahun ka ditu minatu cicing we aduh kalah kana mahan jumlah sadi imah teh kata keur urang kau keur urang sebagai kaum lelaki tembongkeun tanggung jawab sindaek darah we kana lemes kana kasar silakan da lalaki urang well seperti bahasa macul-macul ngarit-ngarit tak ieu keur ibu deui lamun boga minatu can usaha tong sok dibisani da ibu ge baheula kalaman sangsara heula kukuat ternyata ayeuna jadi beunghar kukuat rumah tangga ayeuna boga minantu anu kedul tong sebelum bisani kumaha lamun minantu kabur budak urang jadi korban lamun can boga anak budak leutik geus jadi rana nah wirang minantuna deui wirang kumetoha lamun ibu boga minantu kedul teu usaha kukut piara paraban etang-etang kaduh marmot lah ulah nepika megatkeun jodoh anak ulah pernah megatkeun jodoh anak lantaran minantu teu ngaresikoan leuwih bisi budak bogoheun kene bener ya wah bogoh sararea deui bener ya ta gigi deuk omong kecelek omong keula dah wah manya Pak atuh we enggak teu ngajudul
bener ibu teteh bener asli maka jang mental semua. Jadi judul tarima abdi nikah lain narimakeun geulis goreng patut nage tarimakeun baong badegongna salaki tarimakeun gitu. Heueuh dasar salaki urang mah resep museup ulah diomong-omong dan usaha lain salaki eta ibu museup wae ceuk salaki teh pemenang ka dieu urang goreng ongko dicarek tapi digoreng. Oh, tukang museup koprok teteh Pak. Bisa dipamunangkeun. Depan aneh ari museup dicarek aya laukna digoreng. Jadi keur lalaki teh kudu kumaha atuh. Kumaha tuh mun salaki resep museup babari. Pangyieunkeun eupana, teungeun bekalna, siapkeun jejer. Jadi ulah disingeuna. Siapkeun jejerna, kaos kakina, aya bade museup nya. Ayangnya bukan salah gitu nya, emang bersihkan gitu. Ngalawan ya. Ayah bade museup nya, babari. Mengiring juk ini dulu tuh Pak Purwakarta museup duaan museup salaki pamajikan tenang ya gak mamah satya kajian nepi ka jam 20 ting kajian nepi ka sarati usuk cek salaki teh eureun museup teh geus penting tah geuwat ibu asupkeun urang eureun maneh eureun ngan lamun maneh teh eureun tingali isu balong batu rupa ieu useupan. Jadi dicarek jelema nu keur resep bakal ngadat. Maka bahasa kolotna tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna. Ieu bahasa kolotnya tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna. Lamun batur 10 jelema salah, urang nuturkeun anu salah, lain kudu urang kudu salah dalam arti nuturkeun teh ngaping jelema salah minimal anu salah aya urang jadi enak. Kahartos maksudnya kuring bener yo ada yang ulah cek si ustad oke tuturkeun ka hayangna pantu mabok urang meuli minumanan bingung sarana lain eta batur 10 jelema salah urang campur jeung nu salah sebagai pembatas sehingga batur deuk salah teh aya era nah aya urang sok bapak kembali kabeh jelema puasa nyangkan saurang nu teu puasa nah pangih jeung si eta jeung diparingan rokona berarti aya era urangna bener teu Pak inilah tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna bae hatena kudu miluan salah lain kadek terus batur gapleh cici urang didinya diajar musuh lain diajar gapleh asli itu Pak inilah tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka salaki ka pamajikan gitu tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna ngaran pamajikan aya ka resep dicarek edana makhluk paling egois di dunia awewe. Oh ini awewe duit ayah duit aku bukan duit ayah. Mantap abdi mah Pak jujur Pak DKM Pak MUI Pak Kades bapak-bapak ibu-ibu abdi mah nanti kemajikaneun lain nu tiungna ngaguyupuk lain nu gamisna ngangsar lain nu pinter wiridan lain nu nyaho sholawatan lain nu sok ka masjid lain eta mah teu level abdi mah rek neangan pamajikan nu teu beuki duit. Tiungna ngaguyupuk 2 bulan tong beresiko jadi sholawat dibaca leutik resiko baeut nya bener tuh Pak Qur'ana katalar salah kitu usaha dia jemris mata tayangan dua Bapak Ibu pamajikan anu teu beuki duit maksudna teu beuki duit didinya anu teu lobang ngitung duit keur parawan teh teu boga gawe teu boga duit loleh urang sebagai salaki
mah aya 100 si eta keur parawan taranya kalau duit 100 dibere ku 100 nah asa karek nyaho duit 100. Coba lamun pamajikan berobat teh ngitung duit 1 juta 2 juta 3 juta orang gawena bere 1 juta mending keneh raranaan. Ieu teh bahasa kolot. Lamun lalaki neangan kana harta awewe sarua jeung nyalindung kagelung dititah ngapege bakal daek nah da sieun hartana teu dibikeun di mana wibawa lalaki mata tong bangga-bangga teuing namun majikan urang leuwih beunghargatan urang dijajah bro. Mata cekolot pinter tong menangkeun awewe nu leuwih kuat ekonomina batan urang ulah nyalindung kagelung leres Pak teu eta mana justru tayanganna anu teu pernah nyakala duit teh nyaho duit 50 teh nyaho duit 200 teh nyaho duit 100 berene urang teh 100 2 poe kuat bersuhun dibeja-beja bangga alhamdulillah cara diambil perhatian 100.000 2 poe tah lamun ieu mata baheulana atuh nyaho duit gede mata kali aku bapak dibere leutik teh nu tadi talung lelengohan gede pamere ti kolot coba jeung maneh ngan saeutik teu narimakeun kana pamere salaki ancur rumah tangga. Aduh pahit bener landah hasil rumah tangga bakal karampak busana mata sing kuat mental ya sing kuat mental pahit landah hasil rumah tangga karampak busana ya saminggu rumah tangga kumaha ibu ngomong ke salaki ngomong ke majikan eta salaki hani bani suti dani beb tapi kangeunah keneh seminggu disebut beb geus 2 tahun ka ditu mah teu butuh ku boga bebek lu penting rasiko gede balik usaha teu mau duit beb ceuk ibu teh meunang duit henteu pret gelok teu butuh ku boga bebek. Jadi lagi mah rasiko lahir ku duniana batin ku agamana lo mental sing kuat. Opa terakhir musan berbalik nanti setengah 12 muncul tinggal yang seberajam ibu orang dia tinggal ngaleos coba orang Cimaung bro 4 jam. Nu terakhir nu paling inti birrul walidain ma'rifatul walidaini sing nyaah sing nyaho sing wawu kana jasa inung bapa kakara rumah tangga bakal halus lamun nyaho kana jasa inung di bapa kikiran hayang saha hayang kolot melaan saha melaan anak bener tuh background kieu mahal Pak ditengkuni dibangun dia. Waduh, 4 juta mungkin unggul cikurang itu terpahal ya. Lagi kursi 1.500 hiji. Terus kami mengenah gap di usul bikin mayang. Berasa penting iya, nu hajar apa duitnya? Oh, kalau tak hajar ke, nah itu juga nu linglung. Apaan isu juga suka bayarin sound system bayaran, panggung bayaran, background bayaran, daharan bayaran, itu ini bayaran. Terasa pikir padahal loba duitna. Nah itu juga numpang uang. Panikian isu bisa loba bayaran, sound bayaran, background bayaran. Kaasup ngadatangkan ustaz ge. Ayeuna bapak ibu nu hadir ka dieu marawa artos. Tapi eta geuning bunga. Nah, mah pinjem bunga teu mikiran bayar. Teu saeutik jelema loba duit tapi linglung lantaran loba bayareunana, teu saeutik jelema teu boga duit tapi jongjon sabab teu gablek bayareunana. Jadi di mana tuh kesenangan? Dina syukurna ka pangeran. Ya hajat sekurang dah hajat butuh lagi 5 pengantin laki aya ibu pengantin tak aya
pengantin istri, wali, saksi, ijab kabul, beres. Gening aya dangdut, kahayang. Gening bajidor, kahayang. Gening padaosan, kahayang. Bubar hajat kahulang di masjid, lebok kahayang. Tapi bener Pak, ternyata modal ti Allah mah saeutik Pak. Awewe jeung lalaki geus puber rerenengan pek nikahkeun. Nu ngaran nikah wali saksi ijab kabul beres. Tapi panamah dangdut tanggeun meden 15 juta teh geuning. Ada Astrid. Oh. Apa Mbak Sari? Ada Astrid. Wayang dan sunar-sunarnya kena 10 juta. Ada Astrid 20 juta. Yayan Jatika 15 juta. Bangga sapoe mah bangga. Oh, alhamdulillah hajat anu meriah isu pengahulang di masjid. Mata mengarang hirup bahagia ternyata aya dina rasa syukur urang ka Gusti. Persetan ngomong batur ya, biasa saja menjemplik bae. Da urang ke hutang setan sangat lumayan. Ya bener Pak. Mata geragu mah perasaan sorang. Kuring loba nu ngagenggereukeun pedah baju kieu loba. Oh, ustaz tadi ujung. Oh, ustaz tadi gamis. Atuh cinta mana ya? Diudang di gamis mah ngagenggereukeun urang. Baju-baju urang, celana-celana urang, nu make-make urang, pantas jeung teu ya kumaha urang. Dalam kuring ngagugu kana kahayang batur mah berarti karakter kuring diatur batur. Bener tuh Pak? Lamun karakter kuring diatur batur berarti jati diri kuring Allah. Padahal kuring adalah kuring, bapak adalah bapak, teu perlu kuring jadi bapak, teu perlu bapak jadi kuring, moal bisa. Kita tong saban geureuh ge nyewak hirup teh mah. Birrul walidain, kunci paling utama alus ka indung bapak. Indung ngandung bapak nu ngayuga urang rerenengan indung aya bapak aya summa hate. Namang jeung sukuma indung aya bapak aya teu saeutik kajadian urang rerenengan rerencengan sagala rupa ditumplekeun dangdat jeung dangdut ditumplekeun tapi naha panganten ceurik duanana indung bapana geus aya. Maka ternyata nu bawa kabungah dina hirup adalah doa indung doa. Maka tabung apa lamun dek kemana-mana aman hirup teh. Karena jatuh ini teh kahula doa. Kita mah doakeun abdi ka mana wae ka jalan ka dek naon dek ceramah kitu. Didoakeun jang cenah kasep nyebut teh kasep. Maka pek bapak dek kalanek abdi juga bambong juga monyet. Moal kasihgeun. Da bapak teu miara abdi. Inung abdi mah numput abdi teh leutik nyebut ka kasep. Bapak nyebut monyet. Waduh henteu panggih henteu kunaon eta hate. Ya pepatah kalau tidur kasep ke anak banyak mental jadi kuat diledek batur ge acuh si bambong bae da lain hah berat bapak panggil nu gelo ceuk nu gelo ka bapak aya nu edan kasih geung mah bang moal tadi nyebut edan kuno gitu apa jeneng bapak panceunna kira sok teu saeutik anak balik ka indungna ka bapana balik teu bareng jeung salakina da ibu nu ngagebeg aya naon ieu anak salakina teu mudik ke mudik andai kata budak bapak balik ai salakina teu balik bapak bakal rungsing hate nah aya naon budak teh jeung salakina ditanya ku indungna nyai ka mana ari salaki maneh teu bareng kade maneh bisi keur pabaeun-baeun komo jeung nyurucur cai panar curi dina lahunan diusapan wah geus pasti ieu budak keur pasea nyai sing sabar sing tabah maneh bal asal ti emak balik oge kudu ka emak sing kuat ngan bisi isuk jaga ninggeto maneh buka kasalahan kalau jadi salaki maneh mung mentah hampura ka salaki bae emak deuk nepungan salaki maneh emak deuk mentah hampura kalau jadi salaki maneh rag-rag daraja kolot hareupeun binantu lantaran sieun ngabandungan anak rumah tangga awut-awutan